dina semkuring dina sasieu parantos ngakelingkeun album laguna dina seri Deung Deuleueun. Nah, tentang saha? Tentang sang the phenomenon almarhum Bapak Haji Darso. Panuhun ti urang di sadayana anjeunna tos ngantunkeun urang anu opat warsih langkung, mudah-mudahan sing ditampi iman Islamna dicangkeun di dalam kuburna pasihan kaulas kasih kanggo anjeunna sakumaha anjeunna mikaulas mikasih ka jisim abdi. Naon laguna ieu? Pokoknya kusap diliurkeun heula aku di dieu. Lagu naon? Sanca. Tuh nu ngajawab alus mah nya dinasti. Lain dinasti lain. Iya, Ibu, keprok laguna Sanca. Mental lagu sambalado kali dia aneh nanti atau juragan empang kali-kali tanya penta ini pada ngiringan maka sasarangan jika di luar negeri kita kekituan. Pagi dulan Garut ombak basisir ketir dina waktu eta sayang helang kakarang gajah los kajojontor Sanca. Beja baheula aya nagara Sanca Pakuan Pajajaran katelahna Prabu Siliwangi nu jadi rajana sakti mandraguna bade diislamkeun anjeunna alim diudag putrana kabukian santang ilang di leuweung eta di leuweung eta sancang nu caneo keuman. Beja baheula aya nagara Sanca Pakuan Pajajaran katelahna Prabu Siliwangi nu jadi rajana sakti mandraguna bade diislamkeun anjeunna kabukian santang ilang di leuweung eta di
saneo geema